Sambil ngantosan Al-Mukarram Kang Haji ti Bayasari kanggo acara salajengna tawasiyah dina waktos ayeuna bade didugikeun ku pangersa Kiai Haji Agus waktos sinareng tempat dihaturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Rabbi shrah lana sudurona wa yassir umurona birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama menyaksikan anak kita yang baru melaksanakan akad pertikahan. Yang pertama, mohon maaf kasadayana hapuntena bilih prosesi akad pertikahan henteu sami sapertos biasa. Teu sami sareng adat istiadat urang dieu. Teu sami sapertos naon anu ku urang biasa disaksikeun dina pertikahan anu sanesna. Kahiji sanes nyirangan sareng ngaguar kana adat istiadat. Tapi abdi di dieu ngemutkeun ningali kana situasi sareng kondisi. Hasil musyawarah kulawargi ti dua panganten ieu geus lain deui calon, ayeuna mah geusah euy. Kitu, geus salaki ieu geus pamajikan. Alhamdulillah. Nyarios ka abdi sasasih kapengker bade nikahkeun kaping 30 bulan Juni 2024, di mana nikahkeunana ari kahoyong mah sapertos biasa di istri, mung panginten tempat tuh ditu tuh kalang-halangan panganten atuh kursi ngahaja nangtung soteh amih boga alesan geus cangkeul engke eureun gitu kalah di kursian, jadi bisi kudu lila tah ngadongeng sakedap janten di dieu aya acara haul wengi atos dilaksanakeun. Acara reuni atos dilaksanakeun dina waktos wengi tadi. Supados efektif waktos sareng efektif kana sagala rupina mana dua kulawargi ieu sepakat ngalaksanakeun akad pertikahanana di ieu tempat. Janten biasana hajat teh di istri, ieu mah hajatna langsung dipameget. Ku abdi diemutan ti kamari ti bumi mula malah miwarang pun adi cing teangan hukum bisi menyalahi aturan hukum agama gitu.
teu aya cenah hukum agamana kawin mah cenah nu penting mah sah aya saksi. Dua masalah tempat mah rek di mana wae ge hade. Rek di lalaki hade, rek di awewe ge hade. Terus ngemutkeun kana sejarah Rasul. Sedengkeun ceuk hadisna an nikahu teh sunnati. Ari nikah teh sunat kami. Paman rogiba an sunnati palaesa mini. Maka maka lamun hayang disebut umat kami maka tuturkeun sunat-sunat kami. Ningali sejarah tina perjalanan pertikahan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harita anu ngalamar Kangjeng Rasul teh sanes Kangjeng Rasul ngalamar ka Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah anu ngalamar ka Kangjeng Rasul. Jadi kade urang dieu bisi kaget tadi ningali. Ieu akur sapagodos jeung hadis Rasul. Jeung sapagodos jeung naon anu dilaksanakeun ku Kangjeng Rasul. Ngalamar ka Rasul Siti Khadijah. Ieu ge nu datang lalak awewe datang ka lalaki. Tuluy kawin di tempat lalaki. Ieu sapagodos jeung naon anu dilakukeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan minimal ku syariat nu eta urang sadayana nikahkeun ngahadiran kana akad pertikahan ieu dua murang kali anu disamikeun sareng naon anu terjadi kapungkur sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bamugia mudah-mudahan. Mana tadi nuju naon nembe teh simbolis aya nu nyarios biasana ti awewe ti lalaki maka awewe mah ti awewe cenah ka lalaki. Baheula oge nu mere mas kawina Siti Khadijah Kangjeng Rasul panginten anjeunna kitu sejarahna nu terjadi. Maka didamel sedemikian rupa ari kawit nama alasan utama nama di istrina tempatna sempit saurnya Kang. Kitu tah sakitu-kituna. Cenah rek di mana geus we cenah nu aya nu lega di dieu tah alasan mimitina maka dinya ngan meureun urang sandarkeun mudah-mudahan ayat turun kabarokahan ti naon anu ku urang dilaksanakeun dinten ayeuna. Hapunten anu kasuhun bilih aya pemangku adat di dieu para tokoh-tokoh adat hapuntena sanes bade ngaruag kana adat jeung sanes bade ngaruksak kana kabiasaan. Tapi panginten tadi alasan nu awal nama di tempat istrina di ditu panginten sempit maka di dieu aya tempat kaduana di dieu tos ngalaksanakeun acara sakantenan supados langkung efektif sareng langkung efisien. Eta panginten sejarah kumaha maksad sareng tujuan dilaksanakeun ieu acara. Pun lanceuk kersana teteh nelepon ka abdi kumaha ieu acarana sok we cenah kumaha Agus we heug atuh ari kumaha urang mah mana tadi panginten serah terima di payuneun masjid di ditu jadi teu loba obrol selesai teras kalebet akad pertikahan geus selesai tuluy ka dieu serah naon secara simbolis selesai. Ayeuna kuduna mah langsung dahar ieu teh. Tuh geus sareuri di tukang. Hitungan meureun aya guruna hiji deui nu nuju diantosan. Da kamari panginten rek pamit kersana pun lanceuk nuju teu aya jigwe meureun berangkat ti heula engke we dina ngahadiranana. Karunya ieu budakna budak santri duanana
meureun ngadagoan karena kehadiran guruna. Rek naon guruna ka dieu pan cenah tausiah geus rek dipoto wungkul. Gitu kan, rek dipoto wungkul. Hadirin nu sami-sami hadir. Mah geus di mana cenah? Cing tanyakeun. Oh nya. Geus. Geus pokona mah ayeuna bere waktu 15 menit deui mun eueuh da itu teh jelema. Gitu kan, ulah teuing di dagoan. Kewe sina ngaduakeun khusus. Salajengna panginten, oh tuh geus aya. Geus we ieu teh euy. Tuluykeun sakedeung deui nya. Tah. Sejarah panginten. Sejarah alhamdulillah ek disebutkeun tadi nama manimang melangkeun. Baheula keur bapakna aya ieu budak pangmengelna ieu. Kang ek disebutkeun. Teu disebutkeun sok teh kamari. Da bisi teu ditarima. Maknya alo dewek teu ditarima. Ayeuna mah rek disebutkeun ieu teh pangmengelna. Keur bapana aya keneh. Pas bapana eueuh nu jadi emutan teh kumaha teuing ieu ngurus budak. Geus ditanyakeun teh ari budak di mana? Ka anu. Budak ka mana? Ka anu. Keun we teh. Tapi sok aya balik, osok. Ih alhamdulillah ari aya balik mah. Gitu. Tah geus diemutan ku abdi teh. Tapi kadieuna alhamdulillah ngobrol ka lanceukna. Ari lanceukna teh ieu tah Jang Peri. Baheula nate anak buah keur masantren nate di ditu. Nepi ka ieu mah kawinna ge sangat tragis. Kumaha sangat tragis? 3 poe deui rek dikawinkeun, 3 poe deui ya. Rek dikawinkeun imah abdi kahuruan. Per maneh rek kawinnya rek balik, muhun tega maneh imah aing kahuruan maneh kalah rek balik. Wah, geus. Iya mah berarti maneh suul khotimah cing teh gitu. Kaluar ti pasantren teh. Mohon atuh keun ku abdi dibangun, abdi kedah kumaha. Tembok deui sing nepi ka nangtung. Nembok we hayu dugi ka eueuh nu wanieun. Ngobrol ka abdi, bapakna teu wanieun, kulawargana teu wanieun. Nitip obrolan teh ka pun lanceuk. Di sauran abdi ku pun lanceuk, saur abdi teh aya naon? Itu cenah karunya budak meureun rek dikawinkeun. Geuwat sina balik. Geus ceng teh titah balik ngan manehna we mungeun balik. Kitu anggeus nembokna inget keneh jam genep memeh magrib. Tas jam genep tuluy manehna rek nyeusehan bajuna. Perek ka mana maneh bade nyeuseuh heula da cenah saminggu kamari can nyeuseuh. Buntel eta baju. Jig balik ayeuna geuwat. Maneh pan rek kawin heueuh cing. Oh, ayeuna kedah uih abdi. Balik geuwat ari erek mah maneh kawin. Jig. Aduh abdi kumaha ieu meureun ku bapa bisi ditanya jaba mau buntelan seseuheun. Geus nyeuseuna di imah di ditu. Tawa engke we seseuhna geus jadi maneh boga pamajikan. Bikeun tak ka pamajikan sina nyeuteun. Cing teh kan kitu. Oh mohon alhamdulillah kulantaran anak buah meureun datang ieu teh ka lanceukna nu eta keur mah jadi lanceukna tuluy ngobrol. Si Jiaul hayangeun kawin. Naon urusanana jeung dewek? Kitu. Da cenah pokona mah erek menta pipa majikaneun kumaha pokona mah pipa majikaneunana teh heug atuh ditawaran hiji nu hideung kulitna teh. Tah sia Jiaul bongan we maneh ngomong cing teh kumaha dewek. Tah ku aing dibere atuh mang ulah nu kitu mang. Ai sia mah ongkoh kumaha aing. Ari dibere protes. Geus atuh ke urang neangan deui. Geus ayeuna mah sepakat we kieu. Jig maneh neangan sorangan. Tuh santriah di dieu sakitu lobana jig neangan pokona mah. Lamun eta aya nu bogaeun
ku urang engke digantian pokona mah kitu awewe na lamun eta geus bogaeun kabogoh ku urang eta ek digantian pokona mah tenang ngaran Mamang atuh jeung Alo pengorbananana pasti luar biasa kan sing inget maneh teh hadirin nu sami-sami hadir alhamdulillah aya we nu kapilih ku manehna teh lain ieu lain kitu mang lamun kanu ieu kumaha jig we ajaran ku maneh kaditu ngan mun ditolak cing teh kitu mun ditolak wayahna ulah mamawa mamang da sia mah pasti ditolak soalna si eta bogaeun kabogoh nah hate teh disebutkeun leuwih kasep jeung leuwih beunghar tibatan maneh nah hate urang jigwe jadi si ieu teh digawean ku abdi teh perjuangan cintana teh wah luar biasa datang ka awewe nanyaan jeung kulawarga di kumaha ul ditarima teu tuda mamang cenah teu milu nanya anak-anak jadi we ditolak ciri ikhlas eta awewe teh cing teh jujur moal karena mamang mun aya mamang mah di dinya moal wani nolak eta teh nya mang tapi da ari kitu mah jang naon maneh lalaki dibohongan meusing urang ari dibohongan ku awewe teh sakitnya tuh di sini betul enggak mending jujur pungan wayahna meureun rehat dulu sejenak keun engke urang neangan jadi eureun ta 3 bulan meureun ngareremah heula hatena ditanyakeun ka si teteh teh budak cager teu cager ngan cenah ayeuna mah sok rada ubar abur kunaon kitu eta meureun ditolak ku awewe heueuh keun engke urang gantian eta mah pan perjuangan biasana kieu lamun urang boga kahayang kukurilingan heula sok neangan engke ku Allah sok dibere nu gampang jeung dibere nu deukeut tarare kudu riweuh jadi di mana urang boga kahayang para ibu para bapak intina sok neangan we heula itu bapak hayang meuli mobil lain hayang kawin deui kadeh kitu kan bapak hayang meuli mobil teangan mobil abdi boga mobil menang meuli na teh ti Tasik neangan mobil nama nepi tuh ka Jawa Timur naon ngaranna teh Suramadu Surabaya jeung Madura kaditu tepi dituduhan ku urang kuningan aya di Pati Jawa Tengah indit kaditu teu hade wae balik ka imah tepi di imah deh aya nu nelepon bilih peryogi mah cenah aya di Tasik caket jabah murah jabah alus jabah deket loba jabana tak kitu ul jangan disesali yang sudah bener teu geuning ayeuna dibere nu deukeut kawin di dieu teu kudu init ente mah tinggal celek di hareupeun masjid da biasana mah lalaki nu leumpang teh ieu mah cicing di masjid nu di dagoan batur mah di dagoan teh kitu kan batur mah kami toha teh nyampeurkeun ieu mah mitoha nu nyampeurkeun aya ku teh sopan ieu budak hadirin nu sami-sami hadir di mana tah ngahaja baheula ku mamang teh teu dianteur teh titah sorangan kitu indit kaditu indit ka dieu nepi ka cenah kamari erek diaprokeun oge di dieu mugen moal aing bisi diprank deui siga baheula dan nu baheula ge cenah teu tulus urang indit sorangan kaditu teu ditarima nepi ka dianteur ku mamangna jeung ku uwana kaditu pokona mah mana atuh cenah ieu budakna dongengna teh aya di ditu embungeun moal pokona mah teu ka dieu mah cenah indit diteang deui 2 kali teuing dendam eta teh ngagawean teuing bener bisi siga nu geus tapi alhamdulillah ieu perjalanan budak kumaha ul aya teu awewe teh henteu keun ku mamang dipangneangankeun hayang nu kumaha atuh lah teu langkung mamang sia mah teu langkung mamang kamari ge dibere pan kalah nolah tah mikir geus atuh ulah urang jauh ku abdi santri ti Kuningan teh kabeh nu awewe teh aya 120 urang dipoto tak kabeh tah bisi hayang apal perjuangan mamang najang alona ieu dipoto kabeh santri awewe foto urang Kuningan santri awewe kabeh cing teh kan kitu dipoto kabeh pilihan memeh alona ge mamangna heula
milihan dipilihan ku abdi teh kieu ke ieu mah aya nu geulis hiji nu ieu dicoret we ku urang mah nu eta mah da geulis ieu mah ari saur pun bojo teh cenah kieu geuning eta mah pap dicoret sugan we mah kitu nu ieu mah disumputkeun hiji tah milih di dinya gadolis mang moalah istirahat we heula kege cenah ari geus waktuna mah cenah manggih geus atuh mamang kurang kumaha perjuangan jang anjeun nepi ka santri nu 120 santri awewe ti Kuningan dipoto kabeh eueuh nu kapilih karep lah kumaha maneh ari jol teh torojol tos aya cenah kengi urang mana maneh tong gagabah pan baheula ge gagal ada sia mah cing teh kan kitu aya cenah urang Kuningan nu mana nu napoto kamari aya nu kapilih aya ieu mah cenah teu aya dina foto lah moal jauh ieu mah nu ieu cing teh langsung nu ieu nya ul sia mah leres mang eta pisan kumaha ieu mah nu mamang ul wayahna kumaha atuh lah atupan mamang mah geus boga si bibi wayahna ieu mah jang urang heug atuh tah eta geus sabaraha tahap pengorbanan nu jadi mamang jang nu jadi alona kop jang maneh mah ngan wayahna jing kaditu ku sorangan bebeja ka aperi engke ku aperi nu nguruskeunana ulah jeung mamang bisi embungeun di komporan heula si neng nate maneh boga ka Bogor di dieu teu boga saha ngaranna si anu aduh ngacedag ieu mah euy da ka bogohna jangkung badag kasep bodas pokona mah ieu pegang leutik sok kitu kumaha atuh tapi daku abdi teh langsung neng kersa neng ditikahkeun ka alo Agus asli ieu mah alo lain batur alo tah eta koncina dalamun rek diadukeun mah eleh ente teh euy jeung kabogoh ieu teh eleh kumaha ge tina dedegan eleh tina kasep eleh tina jangkung eleh kitu ngan meureun aya konci ieu daekeun teh make ngaran mamang alo tah eta teh cing rek maerear sabaraha ente ka urang awas geus dibere nu panggeulisna geus dibere nu pangsolehna geus dibere nu pangbageurna kitu malah ayeuna pangturutna daek deui kawin di dieu kitu tah eueuh deui ieu jodoh ti Allah jang urang awas urusan nu kamari pohokeun sagala rupana maka sok jaga ku urang ieu titipan ti Allah Subhanahu wa taala ketika urang tadi akan pertikahan antara anjeun jeung nu jadi bapak kade punten eta hakikatna urang teh keur perjanjian jeung Allah Subhanahu wa taala maka dina pertikahan teh disebutna oge misakon golido perjanjian anu sangat berat da jeung Allah atuh berat jeung Allah nya budak ieu teh dititipkeun ka indung bapakna ku Allah teh tah nitip sok urus ti leuletik ayeuna dipentak ku ente sok tah urus ayeuna mah kitu kan kop ceuk Allah teh ul tah si neng neng naon ieu teh sok hese pisan ngobrolna hese-hese teh nyeun ngaran teh atuh gitu nah neng Ilsa kop tah ayeuna mah bagian jatah anjeun urusna bimbingna sanapakahna sagala rupana urusanana tanggung jawabna aya nu di anjeun nu jadi salaki mun baheula neng Ilsa pas lahir rek dibodaskeun rek dikonengkeun rek diyahudikeun rek diislamkeun rek dimajusikeun kumaha bapakna ayeuna mah kumaha anjeun lamun anjeun hayang barokah buka jalan menuju mardotilah insya Allah urusan urang pribadi ku Allah bakal ditanggung jawab saha wae jalma nu nguruskeun urusan
agamana maka urusan pribadi na bakal ditanggung jawab ku Allah. Maka punten ye lamun ayeuna pamajikan teu bisa nganapakahan pamajikan bisi kitu kan geuwat bawa jalan ibadah. Kumaha jalan ibadah teh Allah napakah batin ibadah geuwat niatan. Hayu malam Jumaah geus urang patangkep-tangkep napakah dohir mah keur sepi yeuh gitu kan napakah batin urang waregkeun kege keur aya napakah dohir mah napakah dohir bakal hadir. Tah lamun hayang loba duit hayang loba ieu maka nu kudu ngajakna awewe kalalaki eta ceuk Rasulna kitu awas ceuk hadisna kitu lamun hayang digampangkeun rizki ibu-ibu ibu sing remen ngajak pasatemon kanu jadi salaki ulah kalah sabalikna ari numpakan hayang ari mayar henteu deuleu eta mere napakan teh sok we cenah ari hayang mah mentah heula duit tah anu kitu anu bakal tanda-tanda pimiskineun mah tapi lamun eueuh ayeuna napakah dohir pentah heula kanu jadi salaki ku Allah bakal diburuhanana tah bakal diberkahanana kitu bager ngawilujengkeun da ieu teh geus lila komo abdi mah geus ti magrib mula di dieu teh kamari ayeuna geus ti mimiti jam 8 geus ke jam 9 deui kitu hampura Agus sok wilujeng Mang Agus gitu kan hampura Mang Agus meureun kitu ayeuna mah mamang ieu teh kade mun kadi teh Mang Haji Damang kade heueuh kitu da geus dialo-alo tiba heula oge kitu jadi carana teh make cara tim survei nu sok aya dina TV make quick count ieu teh gitu bisi waka-waka nyebut emungeun gitu kan langsung he alo ka dieu aing mun nyebut emung da geus dialokeun meureun maka nutur we daek ka Allah urang kersa alhamdulillah padahal eta teh gaya make gaya tim survei quick count pan urang teh lamun tas pemilihan sok nempo quick count teh heuh dina TV puguh hasil KPU macan aya ari geus nempo quick count oh eta nu meunang padahal itu teh cara batur ngabobohong rakyat mesing kumaha-kumaha ge ta ieu ge kieu ku abdi teh alo dieu kitu kan padahal can dibejaan kasahakeun alo we tuluy ari geus mah meureun da geus disantek hatena rek kumaha deui teu bisa menye maka narima tah ka anjeun jiaul alhamdulillah sok nengnya sing tarawekal hirup mah gitu kan rumah tangga mah ku tawakal ari tawakal teh nyaeta nampikeun kana perkara nu dipaparinkeun ku Allah lain ngalap cukup kuno aya kade lamun ayeuna ngalap cukup ku nu aya maka bakal setak di dinya bahasa sekarang mah setak ngaranna teh bakal anger di dinya tapi nampikeun kana perkara anu dipaparinkeun ku Allah dina waktu eta di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah teh tampikeun ku urang insyaallah insyaallah jadi naon engke meureun kieu komo ieu mah tara panggih komo ieu mah can pernah bobogohan komo ieu mah can pernah naon ngaranna teh berduaan meureun nu katingali teh Neng Ilsa jangkung lempai geulis engke mah peuting dibuka teh aya tapak bisulan da santri aya tapak budugan di dieu santri tuluy ente meureun nya seungit sote ayeuna da tadi ku tukang rias jeung make ieu dibuka we baju ieu geus bau hapeuk deui kitu punten Agus lain rek ngece kitu tapi ketika orang manggih kagorengan tinu jadi pamajikan ketika orang manggih kakurangan tinu jadi salaki gewat tawakal ka Allah subhanahu wa ta'ala oh Gusti ieu jodoh abdi ti Gusti kumaha-kumaha ge aya tapak budugan jodoh abdi ti Gusti aya tapak bisulan jodoh abdi ti Gusti bau nalalaki jodoh abdi ti Gusti kitu kan ieu bau salaki urang malah lamun boga salaki bau teh eta teh ciri khas kitu da sok kaambe awewe mah apaleun kitu ciri khas kitu oh ieu salaki urang bauna siga kieu dugi ka punten abdi sareng pun bapak
anggean teh tos sami gitu. Hiji mangsa ngangge seragam, ari uih salah make baju gitu kan. Ieu mah lain baju urang euy. Cing teh. Wah, nu apa ieu mah? Langsung kana pesak. Pasti aya duitan. Aya duitan mangi duit tah. Geuwat teh di aku daya duitan. Ari nu apa geger deui. Ieu mah lain baju apa cenah. Nu manehnya Gus? Oh henteu cing teh, tong eta mah nu apa cing teh. Kitu. Kecuali saur abdi teh kieu ngahareuyan pun bapa upami di aku cing teh pas kelekna bau berarti eta nu apa. Upami kelekna teu bau mah berarti nu abdi. Pas dikieukeun teh. Teu cenah da moal ngaku meureun gengsi tah apa teh. Gitu kan teu ieu mah berarti nu apa? Oh berarti nu abdi. Najan aya duitan ge berarti nu abdi. Oh nu aya duitan mah urang cenah ka dieu. Dicokot tah kitu. Jadi ketika aya kakurangan anu dipaparinkeun lain anu diharapkeun ku urang bisi ieu engke pamajikan teh tara seuri bisi ieu cuek lalaki oh urang mah dibere salaki teh cuek gitu oh tampikeun eta jodoh urang ti Allah ketika nampikeun jodoh urang ti Allah Allah bakal nanggung jawab sakana sagala perkarana insya Allah sok miang bageur sing aya dina kasakinahan kamawadahan kawarahmatan ayeuna meureun Neng Ilsa da balikna ka kara kamari apal naon anu diobrolkeun ku Agus ayeuna anjeun boga kolot teh 3 hiji indung nu ngakandung bapa nu ngayuga akur boga indung anu ngakandung tambah deui ayeuna mah kolot teh mitoha kadua katiluna nyaeta guru urang babarengan nyaeta guru nu di pasantren guru nu di sakola nu pernah ngaguruan sanajan ka urang anggap ku urang sebagai kolot supaya kumaha supaya urang menang karidoan Allah Allah bakal nurunkeun karidoanana lamun urang menang pikarido tinu tiluan nu eta kolot urang mitoha urang guru urang mikarido insya Allah Allah nurunkeun karidoanana ngalaksanakeun kahirupan rumah tangga urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.